Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Layar hareup disereleken berai muka gamelan jempe nu lalajo oge repeh nu kadengengan sora ambekan sorangan ku sorangan breh tembres layar nu digambaran ditojo ku lampu kulawu ngagambarkeun kebon enteh parentul di jerona awewe ditariung bodas keur maretik pucuk enteh telila jol mandor petik di celana komprang hideung nengah bitis di baju kampret bodas mawa itek di topi boni mitra kaum dangu mandor diuk dina tunggul bari udud daun kawung neng kadenge sora nu tembang lagu karang nunggal geus tamat lagu karang nunggal mandor gegeroan Nyai nyempat polos tomo nyi ke kumang di persen cenah telila nu digeroan nolol tina sela-sela rungkun enteh pok ngomong sabaraha Mang Mandor sabenggol salagu nyai ngeng deui sora tembang polos tomo tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu nu diuk dina kursi nu kabeneran menang nomor panghareupna barang breh nenjok layar di gambaran kebon enteh jeung parentul awewe nu metikna teu ngucapkeun hade cara nulian jeung teu nyempad deui pikeun dirina malah lain bae nenjok gambarna tapi sapopoe nenjo wujudna kebon teh jeung awewe nu maretik mandor diuk dina tunggul geus teu aneh deui tapi anu aneh barang mimiti ngadenge lagu karang nunggal tuluy mandor nyebut ngaran 4 lagu polos tomo aya saurang lalaki kira umur 38 tahun atau 40 tahunan harita teh nu milu nongton hatena ngageter beuki tambah olohok jadi pikiran dina waktu ngadengekeun lagu kembang beureum
Telila di panggung jol hiji pamuda nyamperkeun ka mandor. Nanyakeun saha jeung kumaha tembangna. Mandor nyalukan Nyi Empat ngelol. Tapi barang nejo pamuda sanggeusna imut terus nyumput. Teka denge sorana deui. Layar ditutup. Adegan kahiji rengse. Mitra eta lalaki tirebuan anu keur nongton sakedapan mah manehna olhok bengong. Waktu nu nembang ngelol kadua kalina rada lila. Aya waktu bisa nenjo beungeutna jeung imutna. Leng manehna ngahuleng saperti aya nu diinget-inget. Piraku lain empat. Tapi nah lalakon caritana kitu. Aya layar kebon enteh dikontrak aya mandor, aya pamuda, aya ngaran empat naon ieu teh. Cenah bari angger hareugeun. Dina babak kadua waktu layar dibuka. Breh teh mojang nyang hareupan kacapi. Ngalahun sirah jajaka nu keur ngadapang. Eta mojang ngahariring lagu Ayun Ambing bari mentil kacapi. Tuluy ngalagu deui 2-3 lagu. Jajaka peureum beunta dina lahunan. Sugema ngadengekeun surupan Wirah Masora jeung jentrengna sora kacapi. Tengah-tengah lagu nu katilu, hiji wanita rada kolot. Gandang kawas pantes datang nyampeurkeun. Barang gok nenjo ujug-ujug ngawera. Karena naon Cecep tadi dia, hayu gara uih. Kocapkeun nu nongton bieu. Nu keur kabingungan, manehna mikiran nah lalakon sandiwara bet kitu. Nenjo wanita nu morongos sarta nyebut Cecep. Ku kitu najung manehna nangtung terus mencerong ka wanita nu dina panggung teh. Teka tahan. Teku hante nepi ka bitu tina sungutna ucapan tarik. Empat. Wanita nu dinu panggung nepi ka mali. Terus mencerong. Katarak ngagebeg kaget. Tapi ku binangkitna inget kapan keur nyandiwara. Gancang malik deui kanu keur nyang hareupan kacapi. Pok ngomong tarik cara nu ngambek. Cecep tatang. Hayu uih. Kena naon aya di dieu? Cenah bari ngarawu nyekel ngahudangkeun nu keur gegelehan di dalahunan. Terus digandeng, dibawa mulang, bari digelendeng. Gilek malik kanu nyang hareupan kacapi, pok ngomong. Si Empat, sing gablek pucus deuleu. Pan Cecep teh anak kami, sia mah kuli metik. Cenah, geus gitu layar ditutup. Adegan rengse.
Mitra kaum dangu. Salah seorang lalaki nu nongton bieu gek diuk luk tungkul tuluy tarangna ditahan ku leungeunna. Alam pikiranna mulang ka tukang ka cipta. Yen eta carita anu dipintonkeun teh lalakon manehna, lalakon Cep Tatang jeung empat, ngan empatna dumeh meureun geus rada kolot, ayeuna mah nya jadi ibuna Cecep merankeunana teh. Ari nu jadi empat, nu jadi Cecep duka teuing, keun bae ceuk pikirna, da ngaranna oge sandiwara. Tapi tetela tina hal eta empat aya keneh, empat hirup keneh. Nu tadi nu jadi ibuna dina sandiwara, nepi ka lebah dinya manehna geus teu kaampeuh hayang geragok, hayang luncat kana panggung ngudag nyi empat. Lieu ka dieu heurin, ka ditu heurin, boga angkeuhan, da luncat kana panggung mah asa pamohalan teuing. Anggur rek kaluar terus muriling sugan aya lawang ti tukang, tapi tekebat kusabab layar dibuka babak katilu rek dimimitian. Mitra, ayeuna layarna mangrupa gambar gedong agreng. Ku pangeusina walanda kontrak keur dideuheusan ku mandorna. Walanda nitah ka mandor supaya empat dibawa ka manehna, rek dijieun nyai cenah. Mandor mangkat, Walanda ngadagoan. Mandor datang mawa nyi empat, Walanda ngolo-ngolo nyi empat. Tapi nyi empat teu beunang diolo, akhirna dipaksa. Keur nyi empat satekah polah ngalawan Walanda teh. Jol Walanda sejena nu taya lian iwal ti juragan kawasa. Dipisah, layar ditutup, sandiwara tamat. Mitra teu antap parah deui Cep Tatang nu harita kabeneran keur nongton eta sandiwara. Manehna gurung gusu hayang muru magati lawang tukang panggung. Seseleke seuseut-seuat bisa maju ka utaina jelema nu kabeh kalaluar bareng. Mun lempang lowong ti tempat diuk manehna nepi ka tukangeun panggung teh moal kungsi 5 menit acan. Tapi harita kulantaran heurin usikna bari bobolokot kesang teh aya kana satengah jamna atuh. Ana datang ka tukangeun panggung teh barang ditempoan betaya lawang ti tukang da asup kana panggung mah geuning tigigir hareup panggung. Manehna bari hanjakal buru-buru lempang, tapi kitu keneh bae jelema masih rea. Atus sanajan karep meded oge teu bisa majar kumaha, teu bisa kukumaha. Bari hate teu sabar kapaksa lempang nguntuy nuturkeun bujur batur. Sanajan kitu ari nepi mah kalawang teu burung sarta sadatangna teh maehna terus ngajanteng di sisi lawang.
Saban banget wanita terus ditenjok di pelong orokaya. Jolain nu antukna nepi ka corengcang, nepi ka nu kaluar teh tinggal nu daragang wungkul, manehna teu bisa manggihanyi 4. Peting harita teh kabeneran keur meujeuhna cang bulan. Malah mabra pisan peting harita mah. Bubuhan beneran nincak purnama. Cek kas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae. Langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan. Dina kaayaan kitu pukul 1 bari lesu cep tatang kakarak unggah kana jeepna. Bapak. Terus mulih ayeuna bae, Pak, cek supirna. Manehna teu gancang ngajawab. Gerentes hatena hayang neangan nyi 4, trekna nanyakeun, di mana imahna sinden Mimin teh? Da nyaho ayeuna mah geuning Mimin teh 4 teh. 4 Mimin teh nu leungit teh 4 nu terus ditalengteng ti bareto kari-kari ayeuna geus katenjo geus moal nyalahan deui tapi naha geus leungit deui. Duh Pak, cek supirna, sinden Mimin teh dina mobilna oge nyupiran sorangan eta teh Pak. Hah? Nah emang ningali kitu? Kantenan wae. Abdi meningali kaluarna ti lawang 2an dituturkeun ku sepuh-sepuh 2an. Terus kana mobil Fiat tahun pangenggalna mobilna oge Pak nyupiran ku anjeun, hebat Pak. Cep tatang teu bisa ngomong nanaon badis arca. Sajongjongan mah manehna ngahuleng ngaraga meneng. Pak, kumaha Pak? Teras mulih wae ayeuna. Ngeurewas wae. Bapak ngalamun kunaon, Pak? Henteu. Ari karep mah ieu teh hayang mondok di dieu. Ingat isukan minggu oge rek aya bapak kapala ti dieu rek ngadon mat moro cenah. Kumaha Pak? Kumaha Pak? Heuh kahayang mah hayang mondok di dieu. Tapi ingat isuk minggu oge rek aya bapak kapala ti dieu teh rek ngadon moro cenah ka ditu. Makana urang uyuh bae ayeuna. Cek cep tatang. Atuh geus kitu mah geuleyeung mobil jeepna. Kageuleyeung mulang ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu, urang singket we nya. 3 jam meh bareng jeung bedug subuh kakarak cep tatang datang ka perkebunan Sindang Sari, tempat manehna ditugaskeun di dinya. Aya nu terang perkebunan Sindang Sari pukul 8
Karek ngarejep sare geus dihudangkeun. Kusabab aya tamu ti kota. Bapak kapala geus sarumping jeung tiluan rencangna. Geuning nembe gugah pribumi oge, saur bapak kepala. Semohon. Aduh, hapunten. Nembe tadi tabuh 5 subuh abdi wangsul ti kota teh. Oh, ninggal sandiwara bagitunya. Cek nu saurang. Semohon. Tembal Cep Tatang. Akang mah poho, teu lalajo, padahal karcisna mah geus meuli. Cek bapak kepala bari ngahaha. Kumaha ai Surya? Ai parta naringal. Oh kan tenan, rugi upami teu ningali teh. Da eta mah sinden Mimin. Main jadi ibuna Cep Tatang, sugan mah. Jawab Surya. Ari eta cek parta, dupi nu jadi nyi empatna sahanya? Oh, nu jadi 4 eta teh neng cucu. Nu jadi Cep Tatang Maman, lanceukna neng cucu. Ari nu jadi walanda kontrak anomna saha eta? Oh, anu jadi walanda kontrak anom Anton saha? Oh, wartosna mah Ane Merharjo, salakina neng cucu. Dupi nu jadi mandorna eta teh bapana neng Mimin, Pak Kasim. Kelanan nanya. Ari cucu jeung Mimin kolotan saha kitu? Oh, duka tuh. Kudu nama Mimin ya nu jadi anakna. Aduh kuatu. Pangintan kerang parigol pangintan kumargi digentos. Oh nya ada sandiwara ngaranna ge. Milihan anu aralus meureun ieuna. Mitra kaum dangu. Pribumi nyaeta Cep Tatang teh. Sajeroning ngabandungan nu nyaritakeun sandiwara peuting tadi nu kumanehna mah jadi pikiran yang hela bae bari seri koneng. Di mana eta teh rompokna? Cek Cep Tatang tumanya kasemahana. Geuning make pale uning ngabumina sagala. Boa-boa yeuh. His. Eta bae engke upami nyunatan budak bade ngundang sinden Mimin. Lembur nama di tepang sono cenah. Tadi tetebih ti Cimahi ka kidul. Lain eta Mimin teh boga salaki aya Surya. Oh duka tuh. Saur naroskeun mung sadayana oge samar-samar. Di rompokna teh aya 2 lalaki, nu saurang puguh bapana. Nya Kasim teh nu saurang deui Bang Miun. Tila salakina nu kamastur ibu Neng teh geuning. Oh nya. Tos tilar dunia ibu Neng nama. Aya nu berita kapetelku mortilnya. Tah eta mohon. Ari Bang Miun mah mustahil salakina datos kolot. Sareng sasat anak dan Neng Mimin teh sanggem wartos mahalo ibu Neng almarhum eta teh. Nu jadi samar-samar teh eta Ane Merharjo tah. Nah salakina atawa kabogohna duka. Mitra Cep Tatang meni dengdek bae ngabandungan nyarita hal Mimin teh. Kacatet dina hatena nepi ka bisa nyaho alamatna. Kelah ari urang moro teh kumaha ye? Cek bapak kepala. Mangga. Piraku. Ngobrolkeun Mimin wae. Hayu mending moro kumaha moro ye? Ada tos sayagi atuh. Anjingna aya 4. Oh bagus. Pamatangna cekap, mandor sadayana ngariring. Duh pengke tuangna di mana? Di leuweung atawa di dieu? Aduh katuh, aku mah pribumi we. Saya nama urang di ditu we di leuweung. Moal barabe teuing eta teh meureun kudu masak di ditu atuh. Cek bapak kepala. Lain garek moro atuh meureun nya. Rek ngado dahar. Eta mah kumaha kurupna bae lah. Cek Cep Tatang bari mesem. Dari dia mangga, di ditu mangga. Da jalmi mah seueur ieu. Manawi pun bojo sareng bojo-bojona mandor sina marasak di ditu. Entong asa barabe pisan. Tuang mah sagikeun di dieu bae lah. Cek bapak kepala. Mangga atuh. Mencit embe asa nepi hayam bae. Naon bae. Mitra tidinya nurek maroro bring ka leuweung. Atuh nu diimah para istri nyayagikeun tuangeun keur engke taruang.
samulang na ti pamorowan. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun di lembur tepang sono. Sangkilang peuting tadi datang na ti pasar malam teh pukul 2 Janari. Tapi isuk eta mimin hudangna isuk-isuk. Can ge meletek panon poe. Geus ngurumuy tinggona tuluy muru ka kamar indungna. Emak, mimin ngagugubrag emakna. Kabeneran emakna geus nyaring, tapi teburung ari rewas mah. Beki komo matak rewasna teh da barang panto dibuka mimin ujug-ujug ngarontok. Yuk mak, aya naon kunaon? Yuk mak, empat ningali Cecep oge ningalihun keempat. Di mana? Di daya keur main sandiwara teh tadi wengi. Geus kitu kumaha? Sumuhun. Patinggal-tinggal bae. Abdi harita main teh nuju jadi ibuna Cecep. Da arek diperankeun ku teh Cucu teh bisaeun. Nah ari teh ka handap sidik mak. Sidik Cecep Tatang. Sanaos tos rada sepuh oge ayeuna mah. Da eta bae anjeunna oge harita teh dugi ka ngadeg sidik moal lepat deui Cep Tatang. Enya geus kitu kumaha? Nah Cecep teh nyamperkeun ka empat. Har ari mak. Atuh kapan abdina oge keur main? Enya sugan sanggeusna pira ku harinya mah Cep Tatang teh nyamperkeun ka empat. Ya eta atuh mak. Jelema mani utei. Nu lalajo abdi oge dugi ka aya setengah jamna megat di panto kaluar teh. Weleh mani asa belel panon. Mitra kaum dangu. Emana tengah jawab ku hanjakal jeung bingung kudu kumaha bet aya bagja teu daulat. Kumaha atuh? Tapi tinimbangan mama mun enya Cecep bener-bener ningalieun sarta ingatan yen nyampat moal boatang tuh bakal sumping ka dieu. Sabab neangan jeung nananyakeun sinden mimin mah gampang ieu. Tapi mun neangan empat meureun ngan emak bae jeung bapa anu nyahon teh. Ke ari bapa terangeun harita kapan bapa oge harita teh lain milu main. Sumuhun panjadi mandorna bapak teh ngan pedah sorana dirobah wungkul jadi kawas sora lalaki 40 tahunan. Tapi geuning bapa mah teh nyarita ka emak. Atuh datang tos pangling mah pangling kapungkur maker masih jajaka ayeuna mah tos sepuh pan Cep Tatang teh. Abdi oge pan harita teh nuju budak keneh sanes. Heeh.
Tapi mama ya kawasna sanajan Cecep geus sepuh ge moal rek poho da. Nya sapertos abdi we. Mak, abdi mah peureum oge moal hilap ka Cecep mah. Kan isuk pageto urang geura sumping ka dieu geura. Kumaha mah? Isuk pageto oge geura sumping ka dieu wali taruhan mama. Mak, abdi mah mun sumping teh Kang Cecep ka dieu. Arek dirontok we mak. Arek dirontok. Ari cek mama ulah ka langsung kitu gelis. Bareto Cecep bogoheun ka nyai. Boa ayeuna mah henteu. Kade. Kapan lain tahun hiji dua ieu mah. Aya puluhan tahunna ti zaman Walanda, sasat memeh zaman Jepang. Ti proklamasi nepi ka ayeuna oge geus aya sabaraha tahunna atuh. Kapan aya oge harita teh kakarak umur 15 tahunan. Basa mimiti tepung jeung Cecep teh. Kan bae mak. Kan bae arek dirontok mak. Cek Nyi Empat bari nyusutan Cipanona nu teu karasa nyurulung masehan kadua pipina. Ha puguh, ari ngingatkeun ka sono batu maido ya. Mang tahun-tahun teu panggih kari-kari ayeuna tepung deui. Boa Cecep mah ayeuna geus kagungan istri. Kumaha mah? Naon bieu teh? Ha boa geus kagungan pamajikan. Malah bisa jadi geus putraan. Mitra kaundang. Ngadenge indungna ngucap kitu Mimin melong. Terus tungkul. Kasawang pirudeteunana mun nya sakumaha omong mana bieu. Barabai deui Cipanona marabai rambas. Teu bisa katahan deui. Tuluy mah nepi ka nyak celakan ngabasihan samping indungna. Emana oge jadi ngahulang, ngahlas, kumaha, pibaluk kareunana. Jung Mimin ngajengkat bari inghak-inghakan asup ka kamarna. Teu kabayang lalaki anu saila hirupna di pikiran, lalaki anu saila maehna hirup tetep ngalangkangan. Pisukumahan lamun kibari geus boga pamajikan. Bari inghak-inghakan asup ka kamarna buluk nyuuh kana bantal linggona. Hah, kunaon nyai teh eta? Cek bapana nanya ka indungna, kagereuwahkeun. Lain ari bapana waktu penting main sandiwara kungsi ningali Cep Tatang henteu. Naon Cep Tatang? Enya dampat mah kungsi nenjawan iya. Cep Tatang, henteu urang mah. Ari kitu kumaha? Enya kitu pangcerik teh. Lumeh penting nanjo Cecep. La ilaha illallah. Cep Tatang. Nah, ari urang make teu nenjo. Cep Tatang. Tepugu ieu mah upahan ka ditu. Cep Tatang. Mang Kasim jadi linglung. Mun harita katenjo ku urang geus moal antapara deui dibawa ka dieu. Cenah bari terus ngaleos sarta terus ka kamar Mimin. Mitra kaum dangu. Barang asup ka kamar
Kasampak Mimin kerenyuk seruk bae kana anggal. Tong jadi pikiran Pat. Isukan oge tang tu datang ka dieu lah. Cek Mang Kasim bade terus ngaleos deui ka kamar Cai. Mitra bisa jadi sarta kaharti. Mun cep tatang datang nepungan Mimin teh lantaran sakitu lawasna di teangan tur leuwih gampang mun neangan alamat Mimin. Tapi ana inget kana caritaan indungna mun tatang geus boga anak pamajikan pasti kana moal datangna teh. Labah dia Mimin ngerasa bingbang. Sarta ku bingbang na teh nepi ka nguyung teberag cara sasari. Mimin mes-mes lol nempo ka jalan nepi ka 5 menit terus melong-melongpong na jalan. Sugan jeung sugan heg cep tatang datang. Balik di jalan diuk ngarahuh jiga nu cape. Mun aya guruh-guruh sora mobil buru-buru manehna nempo ka jalan rek mapagkeun cep tatang cenah kawas nu kaedanan. Kocapkeun dina hiji mangsa. Panon poe karek moncorong cahyana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet disarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kaayaan kitu nyempat geus dangdan saged. Waktu ditanya ku indung narek ka mana, jawab narek ku kurilingan di kota gitu. Sugan papanggih cenah jeung cep tatang. Harita kulantaran indungna ngarasa melang, antukna dina mobilna teh di baturan. Nepi ka pukul 3 meakeun bensin ngurilingan kota Bandung. Da puguh tadi oge susuganan, tapi weleh nepi ka lieur. Cep tatang teu kapanggih kalangkang na acan. Bareto cep tatang nu kukurilingan. Sugan aya 4 ku melendang, ayeuna 4 neangan cecep. Beda teh hari tatang mah dina sapeda, hari 4 mah dina mobil. Enya, kumaha atuh nya mak? Ah, ayeuna mah urang mulang bae heula. Hei engke mobil diadu ari lieur kieu mah. Atuh mun masih penasaran isuk-isukan urang kukurilingan deui. Setir mobilna ku Mimin diputerkeun niat mulang bari bingbang. Gregeteun naha teu kapanggih wae, teu catur di jalana mitra kajen jauh teu beurung cunduk kajen anggang teu beurung datang. Reg mobilna dieureunkeun di hareupeun garasi imahna. Lantaran kaget bet dina garasina aya mobil jeep. Atuh buru-buru manehna asup ka imah. Barang muka panto tetela sakumaha sangkaan hatena. Tangtu aya semah.
Semah lalaki nuker di sangarepan ko Babeh Miun jeung Mang Kasim teh buru-buru ku Mimin dirangkul. Kang Cecep. 4 mitra kaum dangu. Mang tahun-tahun hayang tepung malah kutina lawas na nepi kaputus asa. Tersangka bakal panggih deui. Mangkaning 2 jiwa geus kabeungkeut ku geugeut. Ayeuna gok pisan. Mimin lila nyangheuy dina dada Tatang. Atu gado Tatang nyangheuy dina embun-embunana Mimin. Geuning tina kubawaning bunga. Panungtungan bunga teh bet kalah ka hujan cimata. Cep Tatang mah anggoning tepung jeung Mimin harita. Geus nyahoan lalakon jeung kaayaan Mimin da geus dibejaan ku Mang Kasim. Waktu Mimin di kota keneh jeung emakna, tapi ari Mimin mah bolos strong pisan. Nepi kararasaanana teh Cep Tatang baheula keneh bae, nepi kambung lesot tina dadana. Lamun teu ku Cep Tatang dituyun kana dipan mah sarta kaselangku mana supaya dahar ngariung heula. Jigana teh geus ulah rek papisah deui. Cep Tatang ulah incah tina rangkulanana. Singkat carita, sanggeus dahar ngariung Cep Tatang rarat reret bingung. Rek ngomong berat teu pira ngan rek ngucapkeun pamitan. Mimin awas pisan da puguh terus di tengetan. Barang asup ka kamarna manehna ngageblugeun maneh kana kasur. Ku bawaning keheul Cep Tatang arek ngulang. Nu sakitu dipisono bet nyolowedor cek pikirna. Ari Cep Tatang nenjol aku peta Mimin kitu teh asa kaharti. Da malehna oge ari hatena mah moal teu kitu. Tuluy dituturkeun sarta gek diuk gigireun Mimin. Kieu Pat, sing gede hate Akang ninggalkeun 4 ayeuna lain cara 4 ninggalkeun Akang, Bapak jeung emak. Nepi lawas ti lawas urang kakarak bisa panggih deui ayeuna. Ke Akang ka dieu deui. Ayeuna Akang pamitan mulang. Isuk atawa pageto ka dieu deui. Yeuh, bareto Akang ninggalkeun 4 lantaran ka sakola. Tapi ayeuna mah geus boga kewajiban Akang teh. Nyaeta pagawean, ngurus perkebunan negara. Perlu sarta wajib diproses nya. Ya, jeung Akang teh ayeuna mah geus boga anak pamajikan, Pat. Eta oge kewajiban keneh. Sanajan kitu Akang moal rek luncat mulang, mun bareto 4 nu Akang, kitu deui Akang nu 4. Ayeuna oge tetep kitu oge lamun 4 masih ngukuhan keneh. Mitra, mun kabentar gelap mah meureun kitu karasana. Barang ngadenge Cep Tatang geus boga anak pamajikan. Leungeun 4 nyakal pageuh kana leungeun Cep Tatang. Ayeuna mun 4 hayang lulus banglus, 4 kudu ngidinan ka Akang kalawan ikhlas. Percaya Akang isuk pageto ka dieu deui. Akang. Kang. Urang bisa lila cacarita. Nu urang ayeuna can perlu atawa acan waktuna dicaritakeun, Pat. Kang. Tos ulah ceurik. Sabab boh Akang boh 4 oge masih aya hal-hal nu kudu dibeberes heula. Lain kitu. Mohon Kang. Mimin hudang sarta terus ngabarengan Cep Tatang lempang kana jeepna berejusutan cimata. Leungeun Tatang kakarak dilesotkeun sanggeus Tatang ngusap sirah 4. Leungeun 4 gugupay waktu jeep Tatang mangkat.
Wanci manceran keneh oge panon poe geus surem. Kapindingan ku mega anu ngalayang di langit. Nu beuki lila bege kandel nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atureup jadi iuh. Angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan, ting pelenud jigarek peunggas. Kala kainnya rabang haliber dahan garing meruragan manuk ting kalayang kawas anu sawan. Malah aya nu notogeun maneh terus mubus kanu buni, sieun kapang pengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana Syah ngaguru handaruan ngimbangan. Nyi empat nu keur cerik balilihan di jero kamarna. Hatena keung, hatena paur. Sarua jeung sora Syah angin ngaguru handaruan nu mata keung jeung mata paur. Kocapkeun dina hiji peuting. Tengah peuting nu keur meujeuhna jempling cep tatang ngahulang meneng. Mepet bayu panca indra. Naha tapakur atawa semedi. Naha kubawaning ulang baluang duka teuing. Ngan sanggeusna sababaraha jongjongan nepi ka cep tatang sorangan poho kana dirina pribadi. Sakadet netra aya ilapat sora nu teu nyaho ti mana jeung ti saha datangna. Basana teh pondok pisan nyaeta balaka. Tatang ngagebeg inget sarta terus ngucapkeun sababaraha kali cara nu sora nu kadenge teh ya. Balaka. Balaka, balaka, balaka. Cenah bari mikiran kumaha maksudna. Naon balaka teh? Nah terus terang teh kitu balaka teh. Terus terang sabalakana. Buka kartu carita ka pamajikan yen aing boga lalakon jeung mimin. Nah bakal lungsur langsar mu nyarita ka pamajikan hal jeung mimin. Moal buah mata kajadikeun leuwih ruwet mah. Tapi eta kecap balaka teh datang tinu sora nu goib. Sora suci asa piraku sora goib. Sora suci piraku bisa nyalahan. Mitra sanggeus di pikiran Sailalila akhirna gembleng buleud cep tatang rek nurutkeun sakumaha tugas goib. Tugas suci nyaeta rek terus terang ka pamajikanana. Ayeuna ngan tinggal ngiker-ngiker wanci nulas tari numbuk kana waktu pamajikan ngancik dina alam nang hening taya kahariwang. Ku pamikirna nya dina mangsa eta cep tatang rek ngedalkeun eusi hatena. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang teunden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.